perjuangan yang tidak terbatas oleh lamanya waktu dan banyaknya pengorbanan. Satu di antara dua, mati atau hidup. Otto Iskandar Dinata lahir di Bojong Soang, Bandung dina tanggal 31 Maret 1887. Anjeunna teh salah sahiji tokoh pergerakan nasional asal Tatar Sunda anu kacida pentingna dina sajarah perjuangan bangsa Indonesia. Pikeun ngahontal kamardekaan, Otto asalna ti keluarga Sunda anu boga perhatian badag kana atikan jeung kabudayaan. Ti leuletik Otto geus nunjukkeun sifat rajin, pinter, jeung mibanda rasa cinta kana tanah air. Anjeunna ngalaksanakeun sakola di tempat sakitar Bandung. Teras neruskeun atikanana ka Osvia di Bandung, nyaeta sakola pamarentahan pikeun calon pangawasa pribumi dina zaman Hindia Walanda. Sanggeus tamat ti Osvia, Otto digawe minangka antenar pegawai pamarentahan di sababaraha tempat, kaasup di Karawang jeung Purwakarta. Sanajan digawe dina struktur pamarentahan penjajahan, Otto henteu puguh leungit rasa nasionalisna. Anjeunna malah leuwih giat ngudag kepentingan rakyat jeung bangsa. Anjeunna percaya yen atikan jeung kasadaran kana jati diri bangsa teh kunci pikeun ngahontal kamardekaan. Dina kahirupanna, Otto sok nekenkeun pentingna ngajaga budaya Sunda, ngajarkeun nilai-nilai moral, jeung ngamajukeun pendidikan pikeun sakumna lapisan masyarakat. Dina tahun 1820-an, Otto Iskandar Dinata mimiti aktif dina organisasi paguyuban Pasundan. Salah sahiji organisasi masyarakat Sunda anu boga tujuan pikeun ngamajukeun atikan, budaya, jeung kasejahteraan rakyat Sunda. Otto jadi salah sahiji pamimpin utama dina organisasi eta, sarta ngarobah paguyuban Pasundan jadi organisasi anu mibanda pangaruh gede dina kahirupan sosial jeung budaya orang Sunda. Salajengna dina mangsa pergerakan nasional ngalawan penjajahan Walanda, Otto oge aktif di Volksraad, Dewan Rahayat, hiji badan perwakilan pemerintahan Hindia Walanda. Dina ieu lembaga Otto teterusan nyuarakeun aspirasi rakyat pribumi sarta nyorong kabijakan anu leuwih adil pikeun urang Indonesia. Anjeunna dipikawawuh minangka juru bicara anu lantip, tangguh, turwani, yang hareupan segala rupa tekanan. Nalika Jepang ngarebut Indonesia tahun 1842, Otto henteu nyumputkeun dina perjuangan. Anjeunna ditunjuk jadi anggota BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sarta teras janten anggota PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dina dua lembaga penting ieu, Otto milu nyusun dasar negara sarta sistem pamerintahan Indonesia anu engkena bakal janten Republik Indonesia. Anjeunna konsisten nyuarakeun pentingna kabebasan, keadilan, sarta persatuan bangsa. Saenggeus proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1845, Otto Iskandar Dinata ditunjuk ku Presiden Soekarno pikeun ngajabat salaku Menteri Negara dina Kabinet Pertama Republik Indonesia. Dina jabatan eta, Otto ngalaksanakeun rupa-rupa tugas di politik jeung organisasi pikeun ngajaga kaayaan negara anu kakarek merdeka. Perjuangan Otto henteu lepas tina bahaya. Dina akhir tahun 1845, kondisi politik di Indonesia kacida gawatna loba kelompok anu beda pamadegan jeung pamarentahan.
Oto Iskandar Dinata diculik ku kelompok anu teu sapamaedagan serta dipayahan di Mauk, Tangerang dina tanggal 20 Desember 1845. Pupusna, Oto Iskandar Dinata nyasakeun hiji joro pikeun bangsa, sabab hiji tokoh intelektual jeung nasionalisme geus leungit dina waktos anu kacida pentingna pikeun negara anu anyar merdeka. Dina tahun 1873, pemerintah Indonesia secara resmi netepkeun Oto Iskandar Dinata salaku pahlawan nasional Indonesia. Anjeunna oge meunang gelar khusus ti Hayat Sunda Minangka, si Jala Harupat, anu hartina manuk jalak anu gagah tur berani. Lambang kawani jeung kapahlawanan urang Sunda. Ngaran Oto Iskandar Dinata ayeuna diabadikeun di rupa-rupa tempat saperti Stadion Si Jala Harupat di Bandung, Jalan Oto Iskandar Dinata di sababaraha kota, sekolah-sekolah jeung gedung pemerintahan, Museum Oto Iskandar Dinata di Bojong Soang, Bandung. Oto Iskandar nyaeta contoh pahlawan anu henteu ukur berjuang ngagunakeun senjata, tapi oge ngagunakeun ilmu, kecerdasan, jeung hate nurani. Anjeunna ngajarkeun yen perjuangan bisa dilakukeun ku nyebarkeun atikan, ngajaga budaya, serta nyuarkeun keadilan pikeun sakabeh rakyat. Jasa-jasana kudu dipikawanoh jeung contoh generasi muda ayeuna, khususna urang Sunda, sangka urang bisa neruskeun cita-cita geus anjeunna perjuangkeun Indonesia nu merdeka, adil, makmur, jeung berbudaya.